Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian ka-13. Ieu yasana Ki Masram. Sateuacan dipedar ieu dongengna ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari den bubun gancang muru Neng Adah kep disangkeh nyah Neng Adah bentak ret netep ka den bubun segruk cerik gabrug ngarangkul tina bakat ningku bunga panggih jeung nu jadi lanceuk kitu deui den bubun sarua bunga dumeh Neng Adah bisa kapanggih harita sakedapan mah duanana silih tangkep nyacapkeun ka sono bunga lain di kieuna hate muji syukur kana kaagungan pangeran. Saha ari nu rek dibinasa teh dah gening ieu mah gening ieu menipa balatak ieu ceuk den bubun mimiti mariksa ret ngareretan sakurilingeunana mimiti kamat duleh jeung sinyoh bos terus ka den komar tidinya terus ka Asep Teten nu kaayaanana pikawatireun beungeut baloboran getih ngalempreh teu usik teu malik. Ieu teh sadayana anu bade nyacampah ka diri abdi tuh den komar jeung Mbah Aja anu ngiwat abdi nuju di situ aksan teh ari ieu Kang Teten nyaeta anu nulungan abdi. Anjeunna teh toh pati jiwaraga kangge ngabelaan abdi, tapi anjeunna bobor karahayuan teu kiat ngalawanan Mbah Aja. Duh Kang Bubun, kaleresan Kang Bubun sumping dina waktosna. Enggal Kang hawatos ka Kang Teten. Duh Gusti, Neng Adah siga nu hariwangeun pisan ka Asep Teten sakedapan oge den bubun geus ngarti geus bisa ngabayangkeun kajadian naon anu bieu geus kaalaman ku Neng Adah. Koloyong den bubun nyamperkeun Mbah Aja abak ngadegdeg nafsu ngagedur teu nyangka jelema nu rek ngagelengna teh jelema jahat anu rek nyacampah ka Neng Adah. Ayeuna kabeneran panggih den bubun gilig rek mulangkeun ka nyeri Neng Adah jeung Asep Teten rek ngawarah Mbah Aja nu geus nyieun kajahatan. Pantes surup karupa ari jelema jahat mah ceuk den bubun gregeteun. Ahar anjeun naon maksudna make ikut campur kana urusan batur? Bisi teh nyaho ieu si bubun teh lain anjeun Mbah Aja teh anu tukang maling awewe teh timbal den bubun bari srog pasang. Kabeneran aya nu sosoroh nyawa teu kudu neangan deui. Anjeun ti heula geus ngahina geus ngawiwirang den komar murid kuring. Ayeuna rasakeun geura tarima ka nyeri anu jadi guruna. Utang uyah bayar uyah, utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang, rasakeun setan. Mbah Aja geus teu kuat nahan amarahna sebrut nerajang. Kuden bubun masih keneh di asoran padahal lamun niat harita oge Mbah Aja bisa namro kalayan moal hudang deui. Kusakali didorong ku tenaga batin oge tangtu Mbah Aja dijengkang utah getih geus moal bisa walakaya.
Tapi Den Bubun masih kene sabar siat meng para saeutik. Soloyong Mbah Aja ti jongjolong kadorong ku tanagana sorangan gancang malik deui serog pasang bari panon buringas. Teu beda ti ucing garong duanana dedepongan silih incer kelemahan pada ngukur ilmu nu jadi lawan. Memang Mbah Aja hiji jelema nu luhur elmuna loba pangabisana, tapi aneh nying harepan Den Bubun mah manehna siga nu miris. Kasombonganana ngaleungit, sabalikna Den Bubun tenang bae teu nembongkeun ka hariwang sabab geus yakin dirina baris bisa ngunggulan Mbah Aja. Ben, bawa heula ka sisi tuh ke tempat ada cek Den Bubun nitah mawa Asep Teten ke tempat anu aman. Teu talangke si Aben nyangkeh Asep Teten lalaunan dibawa ka sisi terus didiukeun. Kuneng adah beungeutna disusutan lalaunan pisan lumeh hariwang bisi Asep Teten nyerieun. Sabot Den Bubun ngareret ka Asep Teten, Mbah Aja cepet ngagunakeun kasempetan hiu cebet nenggel pipi Den Bubun. Atuh Den Bubun maningal ranjug paneunggel Mbah Aja teu bisa digiwarkeun. Den Bubun ngadangheak ku Mbah Aja dipino cebet koloyong. Den Bubun ti jongjolong ngan untung henteu nepi ka namro. Da gancang luncat ngajauhan neangan awahan pikeun pasang kuda-kuda pikeun males serangan Mbah Aja anu licik nyerang ngabongohan. Mbah Aja kalap terus nyerang tapi Den Bubun tetep tenang. Orok kaya Mbah Aja oge teu beunang dianggap remeh, bubuhan geus loba pangalaman. Terus segala ilmu soal gelut geus nyampak kabeh aya di manehna. Atuh teu mustahil beuki lila mah Den Bubun beuki kaseret. Nepi ka akhirna Den Bubun kapaksa kudu ngaluarkeun ilmu tenaga batinna sebab lamun teu kitu pasti Mbah Aja moal bisa kaelehkeun. Waktu Mbah Aja rek narajang deui Den Bubun mundur ka tukang gegerenyeman maca mantra, sakabeh tenagana dikumpulkeun dina dampaleungeun katuhu. Karasa awak ting sereset, akhirna nu ting seredet teh kumpul dina dampaleungeun katuhu, tandaning tenaga batin geus bisa digunakeun. Barang Mbah Aja luncat Den Bubun ngagorowok bari ngadorongkeun dampaleungeunna. Yat barang jeung sora Den Bubun, Mbah Aja ti jangkang ka tukang siga nu kadorong ku tanaga 1000 jelema kulok-bok utah getih. Bro namro bari gegerungan nahan ka nyeri. Hatur nuhun kana sagala rupi kasayan Akang. Abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Nyawa abdi tos disalametkeun. Abdi kahutangan budi ku Akang. Teu janten sawios ai sawalarna Akang ngahaturkeun rebu nuhun. Lehna aye parantos kersa bumela ka ada upami henteu ku aye tangtos ada katalang sara dikaniaya ku jalmi durjana. Sakali deui Akang ngahaturkeun nuhun kana kasayan manah aye. Tembal Den Bubun bari terus munjungan ngajak sasalaman ka Asep Teten. Gening teu sabaraha nya eta jago-jago teh. Leuh meni opat-opat kitu tinggal loler itu si jebleh oge meni teu usik-usik bade dikumahakeun ieu Den mangkeluk teh. Si Aben bari mariksaan musuh dununganana matuleh jeung si Nyoh Bos teu bisaeun hudang gegerungan teu beda ti hayam tas dipencit. Kitu deui Mbah Aja si jago gunung puyuh ngarahuh ngararasakeun ka nyeri ngan Den Komar eueuh dina tempatna ngiles teuing ka mana kabur eueuh nu nganyahoankeun. Kamana mang ari nu hiji deui cek Asep Teten bari alak ilik bisi Den Komar nyumput tapi tetep teu katingali aya. Kitu deui mobilna geus eueuh jadi jelas Den Komar kabur. Sarerea ting harulang kaduhung teu nalingakeun mangkaning Den Komar teh sasat pokal nu nyieun kajahatan. Manehna pribadi geus ngiwat ning adah sasat dalangna nu jadi biang keladina. Eueuh gadag teuing maneh mah Aben. Naon bae atuh gawe teh eta jelema kabur hareupeun meni teu kanyahoan. Den Bubun kukulutus ka si Aben. Rumaos bae lepat Aden. Si Aben ngadeg-deg sok sieun terus dicarekan. Sawios Kang anu teu aya mah tong diemutan. Ayeuna mah urang ngabereskeun ieu anu tiluan bade dikumahakeun saena. Nah bade dicanda ka polisi. Asep Teten megat kalimah. Atuh rek ambek oge Den Bubun asa kahalangan ret ngareret ka Asep Teten pok ngajawab nganyakeun nya tujuan kana usul Asep Teten. Saya diserahkeun ke polisi ambe beres. Jega Ben gere laporan ka kantor polisi buru-buru. Ulah diselang bejakeun sejelas-jelasna
supaya polisi ngartieun. Si Aben teu loba leleda terus ka jalan maksudna rek ka kantor polisi. Kabeneran kantor polisi teh teu jauh ti dinya. Atuh teu lila deui oge geus balik deui bari dibarengan ku genap anggota polisi. Gancangna carita matuleh jeung si nyoh bosnya kitu deui bah aja digiring dibawa ke kantor tahanan. Ari Den Bubun katut Neng Adah terus ka imah Asep Teten rek ngareureuhkeun heula kacape bari sakalian itung-itung silaturahmi ka kulawargana Asep Teten bring opatanana muru ka Tanjung Sari. Teu kacaturkeun deui di jalana mobil geus nepi ka Tanjung Sari sup kaburuan imah Asep Teten rag eureun jut nu tarumpakna tarurun terus ka jero dipapagkeun ku Juragan Surya Manggala anu teu boleh ngaraos heran. Naon empangna Asep Teten balik deui sore harita jeung make mawa batur sagala tina ku panasaran. Juragan Surya Manggala enggal naros Asep Teten hoyong jelaskeun persoalan anu janten putra. Nah Asep geus balik deui. Nah teu tulus indit ka Bandung teh. Sur Juragan Surya Manggala sumunu teu sabar ret ngareret ka si Aben terus ka Den Bubun. Darak-dak ku Asep Teten didongengkeun ti mimiti mobil mogok terus eureun heula di restoran suka mampir. Teu sangka baris panggih jeung si nyoh bos katut mat duleh. Atuh dergalungan tidinya katumbu deui ku datang nambah aja jeung Den Komar. Dirina ampir bobor karahayuan tapi untung pangeran Nang Tayungan kaburu katurungan ku Den Bubun. Nya nepi ka bisa balik deui harita. Juragan Surya Manggala ngan batik gogodeg manehna muji syukur ka Yang Agung rehna Asep Teten geus aya dina kasalametan di Tang Tayungan tina kacilakaan. Ret ngareret ka Den Bubun ujug-ujug ka Taji nyangka Neng Adah boga dulur anu sakitu berehanana alus budi luhur pangartina nyaho kana tata krama geus tangtu turunan menak. Atuh nuhun Aden, Bapak kacida bungahna tiasa kenal sareng Aden. Hapunten bae Bapak kirang pangangkena mugi Aden kersa ngahapunten. Abdi sawalerna ngaraoskeun kahutangan budi ku Bapak sareng ku Aji Teten anu parantos kersa direrepot ku pun Adi kana kasayan Bapak sareng Aji Teten. Abdi ngahaturkeun rebu nuhun. Mugi pangeran tiasa ngabales kana sagala rupi kasayan Bapak sareng utamina kana kasayan Aji Teten. Tembal Den Bubun bari teu oleh dareh deh. Sami-sami Kang, mugi pangeran Nang Tayungan ka urang sadayana. Asep Teten bari ngareret ka Neng Adah nu dereret ngeluk tungkul ngan hate anu galecok teh. Bungah nu lain dikieuna asa manggih bagja ti pangeran. Laos yeuh calik di dieu mah. Sok hoyong calik teras. Komo bari aya nu nyarengan mah si Aben milu nyarita panona Olohok anu anyar datang. Olohok mata si meuteun teuing kunaon hatena bet jadi ratug deg-degan paingan atuh nu datang teh Nyi Titi lanjangna Juragan Surya Manggala rek nganterkeun susuguh. Kabeh mesem ku pola si Aben ting rareret bari nahan piserieun tapi si Aben mah tenang bae teu mirosea. Perhatian anak tomplok ka Nyi Titi kakara harita manehna make resep ka awewe teuing pedah Nyi Titi donto teuing pedah geulis dirina oge teu nyaho anu jelas hatena katarik komo barang Nyi Titi geus datang ka hareup mah si Aben maniku meta panon molotot teu ngiceup-ngiceup jajantungna ratug asa aya nu ngeundeurkeun. Teu beda Nyi Titi oge samodel si Aben dadak-dadakan betepuguh rarasaan awak ngeleper kawas anu gempeur lempang asa napak asa henteu samar polah kukurayeun. Teuing kunaon panggih jeung si Aben bet jadi dagdigdug hate ret ngareret kabeneran si Aben meletet nyeh duanana seri leutik seblak hate si Aben nyeblak ari Nyi Titi terus nenden susuguh kaciri leungeunna ngeleper. Geus beres terus ka tukang deui dianterkeun ku paneteup si Aben di pelebah panto tukang. Nyi Titi ngarandeg eureun maledog ku sorot panon malengpeng ku kelet nimbul ku imut nu karasana ku si Aben sama rasa samar kolesen. Yeuh cek Den Bubun bari nepa kana tak-tak si Aben. Si Aben ngaranjug reuwas asa kagebah ri beungeutna euceuy beureum. Era dumeh kalakuanana katohyan. Duh Aden mah mani reuwas mani asa ragrag jantung. Si Aben bari balham belehem. Nah
mani asa ragrag jantung lain rewas merenya talah kanu bieu sumuhun den ento ketang da kanu nembe mataun tahun cek si Aben arap eueup manehna kalepasan nganyakeun atuh ger anu nyaraksian saderi lucu ku polahna si Aben komo juragan Surya Manggala mah menit terus batuk sagala manahna aya emutan ka si Aben sugan bae atuh kaparangkeun ka Nyi Titi lanjangna. Aya naon ieu teh meniku hareran na aya naon ka Nyi Titi teh boa-boa ieu teu naon-naon kan dasar bae Aden mah sok ngaributkeun. Si Aben bari tungkul era dumeh dipariksa ku juragan Surya Manggala. Ulah api-api aya maksudnya ka Nyi Titi keun doa lah doa pisan sur juragan Surya Manggala ujug-ujug satuju lamun Nyi Titi menangkeun si Aben teh. Terus terang emang ulah disumput-sumput sok bisi jadi jerawat cek Neng Adah Mairan ret netep ka Asep Teten dua nana imut nu pinuh ku arti ngan dirina masing-masing nu bisa ngarasakeun kumaha perasaan anu keur ngagedur manasan hatena panas kaduruku seuneu batara asmara. Teu beda halna jeung kaayan si Aben anu dibentangkeun ka Nyi Titi. Sok ngagujurudkeun Neng mah kawas teu karaos bae tos bili sohor tembal si Aben malikeun. Atuh ger deui sarerea sareri kaayaan jadi rame silih gonjak silih heureuyan wuwuh matak rapet hubungan sanajan kakara panggih tapi teu asa-asa pada sonagar kawas anu geus loma. Doa kuring oge Ben tuh Bapa oge tos doaeun ayeuna mah kari waktuna wungkul sanes kitu Bapak cek Den Bubun satengah heureuy. Nya doa pisan keun lah urang babarayaan datang tuh Nyi Titi oge moal nolak keun soal itu ieu nama Bapa anu nanggung sur juragan Surya Manggala. Agan mah si Aben bari jung cengkat rek kaluar maksudna ambeh teu terus-terusan digonjak tapi kuneng Adah terus diheureuyan siga nu ngahajakeun. Tuhnya api-api bae kaluar padahal mah rek nepungan sok malu-malu kucing mang mah duh mang ngeheroan Neng Adah bari seuri atuh si Aben teu terus kaluar balik deui bari manyun kitu salah kieu salah padahal nya hatena mah ngaku rumasa dirina kabongroy ku Nyi Titi ngan era rek wakca balaka mah. Tos moal jadi di dieu bae nyumput di juru cek si Aben bari gek diuk dihandap di pelebah jajalanan ka dapur atuh awas pisan namun ningali ka tukang teh. Nya mending oge dinya ame awas ka Nyi Titi pinter emang mah dasar atuh kolot mah geus loba pangalaman cek Asep Teten yang kanu lain-lain. Kedah di mana atuh Den bade keluar disangka ngaheroan calik di dieu disangka ameh gampil ngeletan dasar sial ieu da Nyi Titi yeuh nu ngajadikeun kieu teh jadi bae engkang katudingan keur nya teh bit ketang cek si Aben kasalahan ngaengkangkeun panonna peupeureuman leungeunna rangga siga keur ngarep-ngarep Nyi Titi gogodag bari kekecrek muji kana kageulisan Nyi Titi. Cing urang gerowan Nyi Titi sur juragan Surya Manggala teras ngageroan Nyi Titi anu tekung silila. Nyi Titi norojol lempangna ayeuna mah kawas nu ngareka hayang kataksir ku si Aben langgeor ka hareup semunu gumelis lempang ngagandeang lir macan tenangan atuh si Aben mani olohok narik napas panjang karelak neureyan ciduh bibir kumetap hate beuki ratug lamun teu era mah geus hayang ngarontok ngagalentoran Nyi Titi anu dontok. Pada aya pikir senawan juragan Nyi Titi bari rengkuh hormat. Aya perlu puguh rek nanya ka Titi ari Titi geus boga bebelahan hate atawa acan. Juragan Surya Manggala marios kalanjangna. Buka juragan da hate abdi mah aya di lebet teu tiasa katinggal sareng teu terang kumaha ari rupina hate teh duka beureum duka hideung abdi teu terang. Nyi Titi ngajawab nu lain-lain
dumeh teu ngarti kana maksud juragan Surya Manggala, dasar atuh urang kampung. Lain hate nu sabenerna, ieu mah hate teh hate lain deui. Kasarna mah geus boga kabogoh acan titi teh. Juragan Surya Manggala gogodeg heran. Sumohon tos gaduh panutan teu acan nyai teh. Upami teu acan mah saya sareng enggal milarian supados aya batur koong, ceuk si Aben nyelengkeung mairan. Atuh ger deui anu nyaksian ager-ageran teu tahan piseurieun. Engkang mah, ceuk Nyi Titi bari malik ngeletan ka si Aben. Nu dikeletan ngiceupan duanana sarua pada bogoh ngan era keneh kuno jadi dunungan. Ulah teu puguh, sakalian bae ieu mah rek nanya. Kumaha kira-kirana lamun Titi dipiharep ku Aben, ditarima moal? Peek geura jawab ulah asa-asa. Dukanya tembal Nyi Titi kawas nu gemper, padahal hate mah geus nganyakeun ngan teuing kunaon. Era ari rek terus terang mah. Ulah asa-asa, lamun daek terus terang, lamun henteu terus terang, ameh puguh cekeleunana. Tuh Aben mah geus teu sabar, sur juragan Surya Manggala bari gumejeng. Mangga teu langkung juragan, abdi mah ngiringan. Nyi Titi matak nyugumakeun jawabanana ka si Aben. Dadak dumadak paroman si Aben marah mai bunga leuwih ti bunga. Syukur atuh ari daek mah peek geura beberes deui, sur juragan Surya Manggala semunu bunga. Koloyong Nyi Titi ka tukang deui pelebas si Aben manggut heula beri imut ngirut. Awak si Aben ngeleper, males manggut bakat ningku atoh. Peuting harita den bubun kapaksa kudu mondok di Tanjung Sari atuh si Aben asa manggih kasempetan keur ngobrol jeung Nyi Titi. Kira-kira jam 10 sanggeusna nu sejen talibra si Aben kaluar nyamperkeun kamar Nyi Titi lempang kaketeyepan. Dumeh sieun katohyan ku dunungan sanggeus datang ka kamar Nyi Titi karasa hatena beuki ratug. Lalaunan panto didorong tapi pageuh da ditulakan ti jero. Padahal harita teh Nyi Titi teu acan sare dipereumkeun oge teu daek pereum, pikir teu weleh kumalayang. Nyipta-nyipta panutan rupa si Aben teu bisa dileungit. Asa ngabelegedeg hareupeun. Kakara oge panggih geus ngait kana ati nyantel dina hate rek manggihan era. Sok sieun kapanggih ku dunungan tungtungna guling gasahan. Ngagoler gulang-guling. Kesel nangtung teu pereum, teu ngeunah cicing embung sare. Ciling-cing caturun unggah teu beda ti ucing anu keur kumincir. Barang ngadenge aya nu ngareket Nyi Titi gancang nyamperkeun terus ditoong. Ari breh si Aben anu keur diciptana. Atuh Nyi Titi bungaheun pisan pok nyarita ngaharewos meh ampir teu kadenge. Da puguh ku sieun teh bisi kadengeun ku dunungan. Saha eta teh Kang Aben? Engkang sanes. Engkang, Kang Aben. Mohon engkang, nanyai teu acan kulem. Ceuk si Aben manik bekah liang irungna. Pedah disebut engkang ku Nyi Titi tur meuni sababaraha kali siga nu teu boseneun. Teu acan, mangga atuh kalebet. Ceuk Nyi Titi bari mukakeun panto lalaunan pisan nepi ka teu kadenge ngareket. Brai muka, duanana pahareup-hareup ngadu teuteup. Urang kapayun yuk, urang ngobrol, ulah di dieu bilih kumaha onam, sieun engkang mah. Mangga, tembal Nyi Titi bari kaluar terus nutupkeun kamarna. Duanana terus kaluar ke keteyepan teu beda ti bangsat pelebah kamar juragan Surya Manggala. Si Aben mere isyarat, sangkan leuwih ati-ati, tapi dasar anu keur sieun hayang ati-ati ulah kadenge ku batur. Kalah teu tarapti leungeun Nyi Titi ngadupak pas kembang pepeus ragrag kana udin. Juragan Surya Manggala gancang kaluar maklum bisi aya jelema jahat. Tapi samemeh juragan Surya Manggala kaluar si Aben rikat nyumput ka tukangan lomari. Atuh barang juragan Surya Manggala mariksa, Nyi Titi mere alesan api-api keur meresan gelas sesa da kabeneran aya keneh nu acan kakumbah. Dua deui luhurun meja teh, uru tadi basa keur ngaropi. Naon tate, duh panyana teh bangsat, aya naon ti, kunaon pas kembang maniragrag kitu.
Sur Juragan Surya Manggala rada bedas. Hapunten juragan, abdi teh nuju meresan gelas. Ari bade kapengker. Ieu pas kembang kakait ku abdi. Hapunten gan, da teu dihaja. Tembal Nyi Titi mani ngadegdeg. Nah atuh beberes waya kieu tara-tara ti sasari. Sing hati-hati atuh ari digawe teh. Juragan Surya Manggala teu papanjangan kalebet deui ninggalkeun Nyi Titi. Alhamdulillah, cek si Aben bari kaluar ti panyumputanana, terus nyamperkeun deui ka Nyi Titi sanggeus ngumpulkeun bubuk pas kembang, duanana kakatayepan deui kaluar. Akhirna nepi ka kebon kembang tukangeun imah. Gek Nyi Titi diuk dina bangku handapeun tangkal camara ari si Aben masih keneh ngajanteng bari ngome-ngome daun kembang ros sakedapan ting harulang. Teu nyarita pada sarua era rek pok asa-asa ting kunaon. Bet bibir teh asa dirapat. Padahal tadi mah maksud teh rek ngobrol, rek ngabudalkeun sakabeh eusi hatena. Ret si Aben ngareret gerak-gerikna niru den bubun dume hayang kapuji ku Nyi Titi, ret deui ngareret. Anu direret teh daek tangga tungkul bae telemek teu nyarek atuh si Aben beuki gregeteun koloyong ngadeuketan Nyi Titi. Sanajan geus parendeng oge duanana teu nyarita lain ku teu hayang ngan bibir kawas nu dirapat rek nyarita siga kagok duanana masih keneh ting baretem siga weuh picaritaeun ngan mes-mes ret sakapeung ngadu kelet nu sidik hatena masing-masing beki ratug nafsu ngagedur teu bisa kakedalkeun. Kabeneran penting harita bulan meni mencorong cahyana nyaangan kasakuliah jagat meni kawas ti beurang wae wuwuh nambah betah cicing di luar si Aben tanggah netep bulan jorojoy aya akal rek nyobi-nyobi muka carita ku ilham nu anyar datang. Pok nyarita bari tetep tanggah keluar. Itu bulan mani bundar. Duh bulan. Bulan. Sayanya nyai itu bulan. Muhun bulan. Tembal Nyi Titi mani pondok nakeran. Geus kitu mah terus tungkul deui hatena terus galecok ngan era rek diucapkeun mah. Keur kitu kabeneran aya manuk sajodo eunteup dina dahan hareupeunana si Aben gancang ningali pok deui nyarita ngabejaan yen aya manuk. Manuk sae meuni sajodo. Duh mata kabita mapanas tah manuk. Sumuhun manuk. Parantos tuang endog manuk ceuk si Aben bari ngareret ka Nyi Titi. Teu acan ari engkang atos kitu. Nyi Titi malik nanya bari netep. Sami teu acan, hoyonglah ngaraosan. Raos panginten tah endog manuk teh. His, sok hoyong nu teu aya. Kumaha upami teu kalaksanakeun. Ceuk Nyi Titi mimiti wani terus ngobrol ka ciri paromana marahmai nandakeun ka bungah bisa ngobrol laluasa jeung jelema nu dipika memetna. Bungahna kakara harita. Ari atos hoyongna endog manuk kumaha gentosan we kuno aya na teu tiasa digentosan eta ka hoyong teh. Tiasa digentosan bae nya ku nyai kersa henteu ceuk si Aben bari gek diuk parendeng. Awakna ngagaris kana awak Nyi Titi kakara sakitu oge si Aben meuni geus ngalenyap reupeurem tina ku ngarasa sugema bisa parendeng jeung Nyi Titi. Sugema lir asa dipangimpian da kakara harita atuh manehna rerendengan jeung awewe teh jadi pantes lamun rek kitu oge da kakara ngarasa harita. Napalain naon kitu da abi mah teu gaduh nanaon teu gaduh endog manuk mah endog nyai bae atuh. Har endog abi kumaha ari engkang ceuk Nyi Titi heran teu ngarti kana maksud si Aben. Sok ipa-ipa. Si Aben nyerengeh leungeunna nenggel kana awak Nyi Titi ti ditu mah merayu nurutan barudak ngora anu keur ngolo Nyi Mojang. Naon atuh endog teh da abi mah teu ngartos. Nah apalai endog nu tadi dipasaku abdi. Tos wareg eta mah endog ieu eta si Aben nunjuk kana palebah harigu. Jorangnya teu kengeng nun. Pamali kedah rekes heula kalebe ari hoyong ieu mah. Upami henteu rekes moal dipasihkeun sok terus tutumaneun. Engke oge bade rekes kalebe naon sesahna ari ayeuna
engke ayeuna sami bae atuh si Aben beuki ngadeukeutan. Tekengeng pamali, cunihinnya, Nyi Titi ngisar diukna ngajauhan si Aben. Sanes cinta nyai teh ka engkang, leres ari cinta nama, duka upami engkang ka abdi, buah cinta palsu balaka. duh teu percanten cinta engkang saluhureun gunung Mahameru. Langkung jero tibatan balong, cinta sajati saur barudak ngora mah. Cinta engkang henteu buta, henteu setengah-setengah, estuning cinta murni nu moal tiasa luntur. Upami cangcaya mangga geura turih ieu hate engkang, ceuk si Aben bari ngasongkeun dadana tina hayang diandal ku Nyi Titi. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.